Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu biak tapernya Jati Wisesa dina dinten ayeuna dirham aurora bahari seja ngonten deui ngalajengkeun anu kamari saatos seueur hapuntennya ieu teh malam Jumat deh bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad saatos seueur sababaraha acara urang pakum tangalajengkeun carita nu kamari saatos seueur makhluk nu karitu darongkap ka kamar sim kuring jadi teu wantun maca ngan sim kuring tos kenging deui raja anu disebut raja pamikat atau raja pangerok atau sepertos si raja ieu teh sepertos magnet tapi anu ngabentenkeun di dieu abdi sareng anu lian nyaeta ai lalaki nu sejen mah kan otomatis dong nu ngaranna pemikat raja pamikat teh digunakeunana kanggo mikat lawan jenis ataupun kanggo mikat sapertos rezeki sanes atau benten sareng abdi anu saleresna nya tujuanana kanggo eta tapi anu dongkap ka abdi sanes eta naon aya hiji bukti nyata barang-barang anu dongkap ka abdi teh barang-barang klenik barang-barang mistisnya anu dugi ka ayeuna masih kene ngarencangan cing kuring dina seni laku lampah seni kuring seni debus barong silat masih kene di barengan ku hiji barang ieu anu tiasa disepil mung hiji kumaha sih caritana jadi ke barangna disepil di akhir jadi caritana teh sim kuring teh ku penasaran baca we raja pamikat teh kumargi nyeta sami sareng doa sami-sami naonnya manjur lahnya istilah nama abdi teu wani atau teu wantun deui nyebatkeun atau ngabacakeun benten sareng raja-raja anu kapungkur raja pamikat ieu abdi teh kenging naon sih saleresna kenging pelajaran oge teu jauhna pelajaranana seueur teuing panasaran saleresna salah lamun urang teu panasaran urang moal hafal gitu pelajaranana kejutan atau pelajaran selalu datang di akhir atau yang lebih cepatna oge nyaeta penyesalan terbesar setelah mengetahui hal buruk selalu datang di akhir contohna naon ieu salah sahiji bukti atau barang buktinya anu dicaritakeun ku abdi saksi akibat ti kalalaian abdi sagala teuing dibaca sagala teuing dicanak sagala teuing dipake naon anu disebatna beakeun ku sorangan sarakah ku sorangan teh abdi teh aya hiji barang sanes barang sih saleresna namanya mah hanya disebut barang sanes disebut makhluk gimana gitu pembentukan nama pasti tos teu aneh menurut paraya mah cik naon sih anu bakal dipunculkeun teh wah hahaha ieu akibat sering teuing sagala teuing dibaca teh anu kararieu naonnya kasebatna ku zaman ayeuna malah ieu abdi sanes ngadopsi sanes ngabuat sanes tapi ieu teh spirit doll atau boneka anu mungkin secara tidak langsungnya patung nama dipasihan ku batur secara tidak langsung oge anu ngajadikeun ieu sebagai bumi atau rumahna dongkap gitu secara nyalira mandiri tanpa diundang tenianan naon anu aya di dieu teh mangrupakeun hiji musibah korban kecelakaan anu letakna di Cipaku terang tahun sabaraha-sabarahana tapi ieu jelas murang kali-alit tapi katinggalna mah boneka biasa naon eta mah naon murinnya ieu salah sahiji mah naon anu jadi buktos kumargi tos kondusif lebatkeun deui salah sahiji atau salah sahiji musibahnya nu kaalaman ku abdi salila abdi maca nu macem-macem salila abdi mukut eta seueur nyaeta abdi sering sakit sieunana mah tara abdi jadi minang emosian hampu usil geus pastilah usil mah judes tuang oge langkung ti porsi biasana kunaon sih make ngangge atau make ngurus anu disebatna ku zaman kiwari manaonnya spirit dolls gitu teh abdi mah gaduh tujuanana harita kapungkur mah abdi ngagaduhan tujuan ngikut nu kararitu teh kanggo
nyelakakeun batur, kanggo ngabuktikeun ka batur atau kanggo anu goreng lah. Tapi tujuan abi ayeuna sanes eta. Abi ngarubah mindset, abi ngarubah tujuan kanggo nyampurnakeun kasadaya-daya makhluk alam anu aya di bumi, sapertos balik deui ka awal urang hirup teu nyalira, urang hirup diapingku sababaraha makhluk, jalmi di tengah, hewan sisi, jin pasti aya. Janten niat abdi ayeuna nyaeta nyampurnakeun atau ngabagiakeun makhluk-makhluk anu diciptakeun atau anu diruat ku Gusti Nu Maha Suci atau nu bisa disebutna Allah. Biasana makhluk-makhluk kieu teh emang butuh perhatian khusus sami sareng sasatoan atau sami sareng hewan mun dibandingkeun mah. Janten tinu kejadian sapertos kitu urang teh kedah nyandak atau kedah nyaring segala hal anu bersifat dengan klinik atau mistis sapertos raja. Tapi teu sadaya raja bersifat atau berkaitan dengan klinik atau mistis. Balik deui ka urangna, tergantung urang ngagunakeunana carana kumaha. Insyaallah ku dengan cara urang milah-milih bahan ajaran atau bahan pembelajaran kalitu nanti bakal jelas. Moal diajar IPA penteun 100 MTK moal, intina samemeh diajar saring heula sakirana bersih sae sampurna canak, sakirana kotor ngolokor piceun ulah ilmu beakeun sorangan da ilmu masih seueur. Moal aya saepna samodelan, aya nu dina ahlina raja, aya nu dina ahlina iket, aya nu dina ahlina bahasa, aya oge nu dina ahlina nulis aksara Sunda, aya oge nu ahlina dina aksesoris atau pakaian-pakaian Sunda. Janten teu sadaya-daya urang Sunda ngagaduhan kasamian dina keahlian. Aya oge nu ahli dina bidang seni sareng budayana, samodelan klinik-klinik mistis-mistis oge aya nu ahlina di bidang lain. Jadi dina intina mah teu sadaya-dayana hal tak bakal berkaitan atau bakal aya berhubunganana sareng klinik atau permistisan. Sakitu anu tiasa kasangakeun isim kuring Dirham Aurora Bahari. Punten bilih aya kakirangan atau salah-salah cap atur nuhun. Rahayu, awina wastu rahayu.